Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng Sunda urang neraskeun anu kakantun dinten kamari. Dina bagian ka-8 ayeuna urang majeng kanu bagian ka-10. Mangga kabaraya mitra saudara salam lunya. Urang kawitan wae ieu dongeng supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Mangga ieu judulna punten. Dina judul Hianat ka Pamajikan bagian ka-10. Karangan simkuring mamanawian bahan katampi. Mangga maranco manco. Kocapkeun kamari teh keur ngarobrol adun ejeung dana di saung anu nyingarepan walungan. Kumaha geus buleud eta geus buleud maneh dan geus buleud geus dipikeun naon ieu ge da ngadon rawing ceuli ari di lembur yang buru-buru ka ditu deui urang mah pok dana pedah we bager teh ngagubug duit aing teu ngagubug duit mah sarawing ceuli teh bae aing senang di ditu nuhun da eta dun euy mere jalan heuh omat sia aing ayana naon tong dibawa moal janji urang mah mitra kocapkeun geus penting teu penting maksud teh kocapkeun geus burit maju ka asar ngarobrol di saung di dinya nya jol-jol nu daratang baturanana batur ulin keur leutik daratang da ududna merak arudud. Dun, gawe di mana Dun? Si Ucil. Urang mah di Bandung, ngeueur di urut dunungan bapa urang. Oh, kitu lah. Syukur we Dun sanurut hijau. Baik kop ayang mah. Urang hiji atuh. Cuk dudung. Sok ngararoko sok. Mitra atuh ngarobrol ngarer ngidul gitu nya. Maklum jarang panggih jeung babaturan. Cag urang tuna heula carita anu baralik ka lembur adun ujung dana. Usep mah teu patik teuing kacaritakeun da ongkohan angang lemburna. Tempo rek gawe we nyampeun. Urang kocapkeun di keluarga Gan Sukarta. Gan Sukarta ngamimitian nyarita ka Ibu Aminah. Ibuna kumaha geus ka tukang rias teh geus pesen jang pelaminan jang dekorasina nanaonna atos apana tos komplit tos siap cenah malahan mawah nu model ayeuna cenah yeuna ge pelaminan jeung kemang-kemang nu kararituna ge rada lumayan di hargana ge okeun bae lah ame mewah ke cirina jadi urang ari bener-bener hajat gede mah ke cirina teh lain teu cilaka gitu. Yogyakarta kocapkeun Neng Rika. Ibu, ari abdi kumaha kinten-kinten arulem atuh rencangan. Nya kumaha hidup we eta mah. Ak diaronang nya onang atuh pilihan we
anu rada deketna lah meh teu pati teuing riweuh. Da soalna ieu mah apal meureun Rika ge. Sumuhun atuh ari kitu mah paling ge lah sababaraha jalmi we kitu nya ti sakola. Da seueur nu di lemur oge pasti haroyong ari di arulem mah isin atuh nu di lemur teu diulem teuing mah. Tah mun nu di lemur mah heuh bae onang we. Nyarahueun sangkan apal heuh nyahoeun Rika rumah tangga. Mitra ngocapkeun geus kumplit sagalana geus siap. Onangan geus dijieun. Nanaon geus dipesenkeun. Pokona mah kari der we kitu nya. Gancangna carita isukna. Isukna dana nyubuh inditna teu bareng jeung adun deui da geus badami. Nyi akang rek indit yeuh tos salat subuh teh caritakeunna teh nya. Nya atuh mohon atuh akang kade nah atuh meuni subuh-subuh teuing. Eta sok macet sok aya kendaraan. Komo ka dituna sok langka kajaro ti ditu katongohna. Oh nya atuh sok ku abi didoakeun. Nya bisi minggu ayeuna bisi minggu hareup teu mulang nya paling mun dina ieu mi HP ka dana mi HP paling ge lamun aya duit paleuleum hijieuna lamun bulanan mah nya meureunan dibulankeun ge mah gajihan ge. Tapi cik urang ningali we minggu ayeuna kumaha alusna. Nya teh langkung akang nu penting mah abdi mah akang gaduh padamelan anu matuh we. Mitra dut atuh turun tina Bang Barung. Leos we uluk salam geus pamitan ka kolotna ka mitoha kitu nya. Leos we dana teh ini kanu ojek ka jalan hareup lenyeng. Beras ka jalan kota celak naik angkot kanu angkot teu ka anu Damri. Lila anu Damri da duit aya. Kebat we ka kebon kalapa neangan jurusan mobil ledeng. Turun we saacana ledeng. Biasa we muru ka imah pimitohaeunana we kitu nya da geus sidik cinek karek dikawinkeun. Tukung si Lila anjog we ka hareup ngabel. Kira-kira pukul 7 leuwih meureunan. Kurang ketang malahan. Da nyubuh. Tekung si Lila bel di sada. Biilah bijil. Geuning Acep. Nyubuh Cep. Muhun bi sok macet ari rada siang mah kolotrak atuh pemok jadi buka gerbang diered. Bus we tutupkeun deui ku bilah teh strek deui we digemok. Asup we ka imah jalan tukang dayeuna mah geus jadi pribumi mun pribumi teh mah. Bus ka kontrakan kanu ditah dieusian teh kontrakanana. Geledag we buka sapatu buka naon geledag we salin we heula ku baju nu biasa lain parake ini teh sopan teh kegoleran gitu sapopoe nya.
tekung silila Neng Rika nyamperkeun bari keketrok. Assalamualaikum, Kang. Kang. Waalaikumsalam. Neng geuning. Eme dongkap, Kang. Nuhun. Ih meni nyubuh. Ya ti ditu sok macet ari siang. Itu sareng Kang Adun. Tuh atuh, kami sareng make teh. Sareng Kang Usep deui. Cilaka apaleun ge Kang Usep. Oh nyanya. Terus ngopi teh acan, mun bade urang ada meci kopi. Nya atuh, ada mah geus si Ibi. Tongku Neng atuh. Ah wios we da kapiciarogeun kedah kitu. Mitra beuki dieu beuki wano. Neng Rika kadana da dana ge teu ieu teu euy gitu sanajan ti lembur ge teu di nol teuing beungeutna teh darada meujeuhna we jajar pasar malahan mah boga ieu naon teh boga godeg ciripit godeg Elvis baheula mah Elvis Presley keur usum waktuna harita. Akang ye kopi teh bade sareng naon atuh lalawuhna. Atos we heula ieu kopi we heula ieu bade Ciherang heula Akang. Rolongkeun dina dispenser Ciherang mitra. Geus nginum Ciherang terus saci kopi. Kopi disadiakeun ku nu geulis atuh nya puguh we ci kopi teh. Karasana manisna teh kawas nu nyieunna. Lamun teu ieu mah hayang segabru-gabrugeun we. Ningali Neng Rika dana da jauh atuh jeung pamajikanna punten 5,5 mun dipunten dan mah. Ari ieu kana 8,5 atuh jauh pisan. Mobok Mangi Gorowong teh bener ieu mah. Tapi lain mobok Mangi Gorowong ieu mah. Mangga urang teraskeun. Kang, sok atuh dileueut kopina. Nya nuju ke atuh da panas keneh. Bari jeung dicokot panas keneh teh ditiupan regot biasa. Kumaha Akang nu di lemur? Wah, teu kumaha. Neng, nu puguh mah atoheun we ku Akang dibikeun 250 teh. Ni atoh ka Cida. Nya kitu we lah ka payuna oge. Pan mingon payun teh urang arek bali mahal nya nikah kajen titipkeun we ke maka Kang Dana. Kumaha rencana pan kitu bade uwi sasi sakali. Nya tos diwartoskeun kitu oge ku Akang ka anjeunna. Ka manehna ka Nyi Erni. Oh Nyi Erni namina istri Akang nu di ditu teh. Nya ampun. Riweuh. Ripuh ka Akangna ge. Rudet. Matak Akang milih kieu milih daek kieu teh sugan we ngarobah nasib dari teu dirobah ku sorangan mah. Kadar budak da moal neangan. Nah, kumaha kitu? Nuju deui itu ge. Nuju 2 sasi langkung. Alah, ieu 3 sasi langkung Akang nu nya abi. Wios ieu lanceukna itu adina paling engkena teh. Nya Akang lillahi ta'ala kitu nikah sareng abi ieu bari paosna hanca batur. Tingemut ka palidinya Akang mah nu penting mah. Tos diniatan, tos buleut lah, tos teu tengemutan ka palidinya Akang mah. Pokdana.
geus ngobrol ngaler ngidul gitu bari pacepang-cepeng leungeun ayeuna mah. Malahan mah Neng Rika jadi mun bogoh mah bogoh. Puguning adun atuh asalna tina peunteun genep jadi kanu 8,5 mah atuh nya wah tingkatan leuwih tinggi kitu nya leuwih alus. Tos tong ieu teuing tong lamiting Neng di dieu bilih awon kasebatna komo teu acan ieu bukakeun di pantona yen urang ngobrol eta deui na kursi di luar sareng Akang bari da tos beray-berayan geuning caang. Mohon atuh ari kitu mah cenah kopina da seueur keneh atuh eta Kang. Dibawa we atuh kopina ge kasimpen we na memejaan kai model meja jati nya kursi model kursi jati gitu. Tekung silila kaluar Ibu Aminah. Geuning cep Kosim cep punten mitra nya sok pacaletot we. Geuningan cep Dana tos ka dieu. Ada tita tadi Bu di angkat ti ditu mah tos adan abi teh adan tos salat adan angkat we da sok macet pangpangna mah da teu kanu damri kanu angkot we ka dieu. Nya syukur atuh hatare kitu mah. Entos dieu kopi. Neng. Atos. Malahan mah ditawi sanes-sanesna opieuna ge acan hoyong cenah. Eukeun bae atuh ari ieu mah syukur. Sok we kitu da geus ieu kumaha orang lembur. Aya nu apal. Aya. Salain adun mah. Abi nyawa wartos mah kitu we damel. Damel di pila rerencangan ibu gitu rencangan ibunya si bapak. Halus atuh. Nuhun pisan. Katarima pisan atuh. Saminggu deui ieu minggu hareup mah kumaha geus bebeja moal mulang. Atos wawartosna ge nya mulai minggu payun mah abdi teh sasasi sakali uih teh gitu wawartos ka anu di bumi. Syukur atuh ari geus kitu mah jadi puguh. Keun we lah hari gaji mah gampang bisa diphp-keun we jang ngaresikoan mah dibikeun mere sabaraha kamari teh. Dikasihan we 2,5 ewa. Geus sakitu we. Ke kasih adun ge meh HP kitu we. Si adun kajeun digeroan heula mun ieu teh tawang teh ku ibu lah diatur masalah jang ka imah jang nu di imah mah da ongkohan Jumaah ge si adun mah titah di dieu punta bantu Usep cenah pre heula kajeun Jumaah mah Sabtu we pre din Jumaah mah cenah maruk mulang meh si Usep mah. Jadi si adun urang tahan di dieu nepikeun ka beres hajat. Mitra ganjangna carita waktu teu karasa nincak mangsa nu ditungguan nyaeta poe Minggu. Adun HP-HPan biasa Usep malahan mah Usep balik ti heula malahan mah mi HP jang ka indungna ari adun mah 50.000. Tapi dana mah arek mi HP na isuk we cenah da Senen rek pre. Hajat pan rek hajat nya. Duh eta Sep urang moal ieu balik mi HP jang indung urang nya. Urang ditangang itu benerkeun kenteng cenah Bu Haji. Jeung si Bu Haji deui kawin ngawinkeun budakna deui. Jeung beras beres we kitu jeung itu aya nu ngolosot di sana kenteng. Ada moal ieu tapi kita paling kita di dieu deui urang teh bejakeun bisi nanyakeun mah urang di dieu keneh gitu balik paling ke Minggu sore.
atuh maneh teh morenan Senen moal gawe, nya kumaha Senen we atuh da lila keneh atuh sapi karek ke Sabtu aya Jumaah ayeuna. Atuh urang balik atuh. Ya tapi full euy gajih mah. Full gajih mah. Tapi urang meh hapil ka indung urang nya. Atuh kitu. Atuh urang balik atuh. Ari kitu mah nya. Mitra teu kakocapkeun kitu nya, boh naon-naon malah da ieu mah nu puguhna mah carita dongeng gitu. Dongeng Gankarta boga anak. Ningang di poe Sabtu, wah geus rame. Dulur ti si ibuna, dulur ti si bapana geus daratang. Mobil malahan mah diparkirkeun di sawareh milu diteun buruan batur di jalan da teu pati ieu nya model kitu mah. Nyimpen mobil teh aya meureun kurang leuwih mah 20 mobil mah ti pihak keluarga si ibu jeung keluarga si bapak. Kocapkeun poe hari H-na isukna Minggu. Malahan mah teu apaleun dana teh diganti ngaranna jadi Daniel. Jang Dana, cep Dana. Kade ieu. Samemeh ieu teh nya samemeh waktu rek diwalimah di imah keneh gitu can ka gedung. Cep Dana teh diganti ngaranna ku bapa. Kumaha atuh Pak? Janten digentos kitu kumaha? Keun we. Jadi Daniel ayeuna mah ngaran Jang Dana teh. Alus euy. Jadi Daniel euy ngaranna. Si Adun. Dun. Ulah anger teuing atuh rada ngota saeutik lah. Bae geus tah tinggal tah KTP tah geus komplit. NA geus pokona mah kariprung we hayu ah. Mitra keluarga awewe istilahna geus meunang nyetel kabehanana ge geus meunang ngatur. Geus dihareula ka GOR. Lamun ceuk ayeuna mah gedung kitu nya. Meunang ngatur keluarga babaturanana Pak Gan Sukarta jadi pangiring Cep Daniel. Ayeuna mah jadi Daniel. Dana teh nya dibaturan jeung Dana. Jadi samobil panganten eta mah ukur Dana jeung Daniel katut supir. Wah dirias mobilna ge mewah keur mah BMW mobil alus. Can nu ngiringkeunna ge mobil-mobil alus. Jiga nu nya we mitra seserahan kumaha aya upacara adat aya kalung ngalungkeun naon teh ngangkalungkeun kembang biasa we serah tarima ti pihak lalaki ti pihak awewe ge diatur we di skenario we ieu mah geus meunang nyetel nya. Si Adun mah kur colohok jadi saksi. Si Adun mah kabagian jadi saksi. Di pakean si Adun ge ginding atuh. Malahan mah menang make jas si Adun gagah we kitu kabawa gagah. Kocapkeun gancangna carita prung kanu ditunggu-tunggu sangkan ai buru katutup nya dar weh atuh walimahan di pihak awewe diwalian Gan Sukarta di pihak lalaki mah saksina si Adun. Sakumaha ilaharna walimahan bukek gitunya di tempat
tepat geus disayagikeun ku bagian dekorasi teh. Gancangna carita sah we seunah mas kawin. Meunang ngatur we sagalana malah disesuaikeun jeung kaayaan hajat mewah ieu mah. Wah, make jeung aya standing party sagala tapi di jero gedung. Make rumput sintetis. Wah, mewah we pokona mah. Musik naon sagala. Wah, Dana jadi raja waktu harita mah. Ngan Daniel ayeuna mah ngaranna ganti ngaran, KTP ge ganti ayeuna mah. Jadi orang dinya. Rame mitra, hiburan, ngupiah gitunya. Nu ieu tamu dararatang di aronang bobaturan Lisa riwanya eta Neng Rika anu eueuh teh babaturan Dana tapi menang nyetel ku Gan Sukarta teh jiga baturan Gan Sukarta teh seolah-olah juga keluarga ti Dana we. Mitra walimahan geus beres, tamu nungtut areuweu, nungtut ngurangan, kocapkeun beres we. Hajat teh atuh geus waktuna bubaran kitu nya. Gancangna carita. Upacara adat sagala geus beres pokona mah. Dangdut naon teu dangdut naon teh heulah kesenian Sunda we model ieuna teh nu ditabeuhna teh netep ieu resep cenah kana dangdut mah Gan Sukarta mah degung we jeung ieu lah kesenian Sunda anu teu bangbreng-brong gitu. Kocapkeun beres we hajat. Geus beres hajat geus naon nyamarulang atuh di pihak setelan meunang nyetel babaturan Gan Karta Paramita cing laleos kumaha geus diatur kitu nya strategina teh ti mimiti pihak awewe nya bubar ari dulur-dulur nu deukeut mah tetep aya. Cing laleos semarulang da pasakan mah ku catering teh nyaho naon jam 2 jam 3 teh geus bubar. Geus teu narima tamu deui. Capkeun marulang we ayeuna mah ngeusah we Neng Rika teh jeung Cep Daniel teh Dana geus jadi suami istri. Meuni masket Neng Rika ka Dana teh asa bener kabogoh menang asa bener we bobogohan heubeul gitu. Da geus karasa nyaahna jeung tulusna. Padahal hate Dana mah lamun diieukeun mah marajengjang asa teu puguh ngan bubuhan jeung nu geulis kitu ngareneng kaubaran tagiwur hatena teh. Kocapkeun geus nerepi ka imahna ayeuna mah ngeusah. Geus jadi suami istri Neng Rika jeung Cep Dana alias Daniel teh geus rumah tangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibuna geus beres anak urang teh ngeusah geus boga salaki ayeuna mah aib urang teh nya bari jeung lalaunan nyaritana teh anu opatan we ngomong teh katut lima jeung adun maturan keneh Cep Daniel atau alias Dana.
Ari abdi kumaha ayeuna salajengna Bu Pak pok dana pok adun geus we sare di dieu lah tong balik pan isuk ge gawe paling ge uih abdi mah pan atuh bisi ieu Usep alah heueuh nya bener heueuh bener balik we atuh bae ke diongkosan alhamdulillah nya jang dana cep dana cep Daniel ayeuna mah omat kudu Daniel ni eta dun geroan cep dana teh ayeuna mah Daniel nya ame sarua jeung KTP mohon mangga agan heuh syukur atuh alhamdulillah geuningannya lancar sagalana urang teh dun nuhun pisan euy yeuna maneh bebelana ka keluarga urang pok Bu Aminah sami-sami Bu teu sawios abi mah cukang lantaran nepangkeun ieu Mitra atuh adun mah abdi kapangkar heula hoyong ngopi ieu teh hoyong cikopi heuh jitu menta kabilah teu da bangku atuh di tukang ieu lah nyalse heula keun ieu rek ngobrol heula opatan di dieu nya atuh kitu nya eos atuh adun teh ka tukang tah ayeuna mah pan geus sah geus mareunang surat kawin ayeuna mah ngaranjang dana geus cinek jadi Daniel nya omat ngaku ngaran teh Daniel we tong dana ayeuna mah kecuali ari kalemur maanger we ngan di dieu kitu cep dana teh jadi cep Daniel ayeuna mah pokan Sukarta Mitra sanes kirang sono masih kene resep padahal mah ieu teh maju ka resep maju ka rame waktosna kabujeng Seep ieu teh hapunten nu kasuhun ti sim kuring tong hilap di like di komen di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul sareng sim kuring Kang Gugun sakitu nu kahatur hapunten ka baraya nu di lemur baraya nu di kota dulu nu di lemur sadara salam dunya hapunten nu kasuhun sakitu nu dipikahatur ku abdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih buat teu karekam